Ya jam 10:30 kumaha? Tadi geus minta izin heula. Sang yang ayu. Raden Kakang Prabu Wisnuwardana bawa katela podcast. Mangga lajangan martabak 2. Rek nepi simpang limun anjing. Simpang 5. Limun mah disedot atuh. Rek nepi ditelepon ke si Enang Jenggo. Cet, emeh di mana Don? Di Garut cai. Siapa syuting? Oh, balik deui aing ke Simpang 5 teh. Di Simpang 5. Karek ditelepon. Tah. Cengkat deui. Diok deui heula. Udah capek. Mana kan Pantera, Metallica gitu kan, Slayer, pasti nu urang sasapu kasangeunna cenah ieu lagu. Tadi kieu teh. Nepen ka ayeuna nepen kan si mama jualan nasi uduk. Rodana teh eus nasi uduk eus Metallica. Anjing. Kiri kulihat saja banyak ormas merakyat. Kiri kanan kulihat saja banyak debt collector di sana. Opening bos. Iya Nyatu atuh dah. Aing kangen sama Allah. Namun sih rezeki kan orang boganya. Nya. Pokoknya saatnya Nasa, nagog santai bro. Nagog santai. Atuh geus dilapakeun jauh boga studio gagat we. Gagat geus sabaraha episode urang geus eta aya kana 4.000. 4.000 nontonna mandi jeung urang duaan. Udah nonton anjing. Cebol. Ya alah anjing kasus fuck you euy ceta euy anjing. Kasus ayeuna ke DPO ceta. DPO ayeuna. Jangan ku ormas. Kacau. Ya si ieu ngomong-ngomong goblok studio sa capluk suna anjing. Teuing atuh. Mana teh mana tapi ieu on cam euy. Bae lah. Make lah. Cek aing oge nu boga datang. Ieu ditinggalkeun sababaraha menit da diambil alih ieu. Ampun. Tuh anjing. Milarian jangkrik. Ampun aya. Manawi kengeng helm aya. Jangkrik bos. Dahar bae ya dahar. Mangga lagi. Tinggal imam Enggak lah. Iya Sunda banget. Sunda banget. Kami bade nami emang nyarios ka produser. Lain ditinggalkeun sabab menit ya studio. Alas diambil alih talikeun. Geus bogo acarana oge diambil alih. Sujung alas-alasna ieu Bang. Sareng naon? Ati mau. Terus ieu lemer naon eta? Lain oke. Cangkangna. Dorok. Sunda banget Terus kangkung. Sambal. Jengkol, kuki ge nikmat. Aslina. Lain daging sapoy. Lain daging sapoy. Jengkol ge keur ngariung mangger we sa jengkol. Mamang sehat. Alhamdulillah. Dibalik naras teh. Dia amin aya naon ya diundang ka dia? Aduh. Biasa ieu aya hajatan. Aya hajatan? Aduh. Kan ieu beak euy kumaha? Biasa ari anu loreng kieu eta teh loreng eta. Biasa mah nu sok nyiepkeun ieu mah. Sugan teh uha. Kan aya quote na si uha teh. Don't forget nyatu, nyatu itu dahar, dahar itu babarengan. Bener teh. Tapi ulang ini sorangan. Ya mah dahar so teh. Ari sugan teh toro margen uha teh Uha uka eta mah. Eta mah uki. Karena iya mah. Ayo bayar heula. Tah gitu atuh. Naon ngaran teh teh? Lain baheula teh. Baheula mah pembantuan di mana? Mana eueuh? Dipecat. Itu dia.
Gitu. Sila, tadi gitu. Tadi. Iya. Jadi baru kuatun mayar sa episode teh. baheula teh aya ceamah di dieu teh. Sama. Heeh. Ngaran si karakter. Ku itu tuh di gitu wae tuh bujurna lamun keur ngepel teh. Jadi kami teh keur ngecek mic, unur-unuran teh. Cenah. Salahnya. Itu salah. Siga urang. Kumaha? Aya dongeng euy. Kudu tanggung jawab dong mah hamil. Orang keur kieu domana mundur. Gitu. Seueuh gitu. Dedetkeun we ku amang teh. Jadi salah teh. Mana? Da mundur. Kieu. Oh, da mundur. Tapi nah eta domba bisa mundur aya gigi atlet. Masa kasih kurang ge aneh. Kumisan teu. Nah, Jangotan urang. jangan tanya ngotan kan. Oh, nah, sok. Nah, betul. Ka urang balik deui atuh kamar. Cah, ieu teh Kumaha? nya tapi aya capluk Sunda. Anjir. Nah, jadi bener urang bintang tamu ieu mah euy. Kan biasana kan lamun podcast kieu mah nya Nya. urang bintang tamu nu ditanya-tanya. Nama urang balikeun nanya. Dibalikeun. Sia burung ka dia dieu. Ayo we kana kopi. Ieu rek ditanya cenah. Jadi si pembawa pembawa acara Tanya-tanya. Sekali ewang mah sih nanya. Tapi urang lain Di dukun. pere kopi Jaya ieu saurang teh. Oh iya. Langgaran. Wah. Ieu rek ditanya padahal urang lain dukun. Ditanya naon ieu teh? Teuing tatanya cenah bi rek tatanya. Akan biasa tanya jawab bang podcast mah. Oh, tanya jawab, lain tanya nu baru. Kan tadi orang ieu selaku penggiat podcast tadi kan anjing Senior suhu. Suhunan. sunang mah eta tuh di podolan goreja. Wilujeng Sumbing di Capruk Sunda Podcast. Garut teu aya dua. Asal lebih ya. Sama di Surya. Cek sutradara. Balikan. Ritek. Continuity, Bos. Oh iya benar. Berarti orang nggak ingin kieu balikan deui. Aduh, orang tadi gerakan anu keur naon. Teka tangkap. Aduh, beungeut sarua. Pokoknya mah seneng pisan. Dan nanti ya kasumpingan nuduhan aya Mang Dado deui. Oke, Adon. Wah, Nyeri. bintang iklan, bintang film, pokoknya ieu mah segala bintang. Kurang can iklan can. Oh, can. Karek iklan kopi Jaya. Wah, eta oge atuh da tos disebat naon sebenarnya bintang iklan. Bintang Bintang iklan bener. Iklan eta ge. Mun ari sok main film pan aktor, aktris, aya nu sok ngabintang iklan naon. Endorse. Hai. Atuh sia teh. Disebut naon aya Bintang iklan sia teh. bintang iklan. Lain. Bintang Namun iklannya. eta teh naon maneh lamun ke Jakarta iklan. Built in. Bintang Billy. Asal teman teh bintang Bilin. Lah bintang 7 mah jadi sirah tuh. Buyar. Udah sering banget kamari mah ya Mang Dado. Oh, enak diserangan ku Adon. Kamari geus mana ditunggu-tunggu cenah. Nah, tuh bahasa eta teh teu aya teu hadir. Balik deh kan skrip tadi nya. Urang mah bisa Urang mah dialog mah. Teu penting itu urang mah dialog mah. mau bisa ngelawan alam. Karena hujan. Peti pera. Mobil. Tong nyalahkeun awewe. Ah. Kitu nya tadi tanya. Urang aya garot tadi. Pak RT enggak. Mau nyakeun TRT. Aduh kumaha ya di ditu terminal Araraman ieu nuduhan teh. Satara ninggalan di terminal ieu mah. Hari Kumaha? dina TV we ngajaga teh aya ku disub. Oh. Jeung urang teh ayeuna teh keur ngajaga pamajikan. Pengantin baru, Bro. Asik. Kalian yang belum payu. Kalau kakawin. Lihat sirah. Lihat. Ajeng eta peletna bisa kedah di top up bisa kalewat. Aya pelet Aya. bacaan teh. Kumaha? Mimba. Ya jam 10:30 Kumaha? Tadi geus minta izin heula. Heeh. Sang yang ayu.
Raden Kakang Prabu Wisnuwardana Katela Podcast. Manggala jangan martabak 2. Pengantin anyarnya ieu teh. Cik naon nu ngabedakeun keur zaman bubujangan jeung panganten geus boga pamajikan tah. Tah eta. Iya atuh naon deui. Sayanti eta. Dina eta Ieu teh naon? Pamit. Hari bujang antara pamit. Bisi salah arti. Shifu. Ketipa Punya kieu. Bahasa nelpon geuningan. Bahasa nelpon teh bahasana teh naon? Mana itu? Bahasa penting-penting di ditu dimukain nelpon cenah jeung awewe deui. Naon bahasana teh lain leket lain leket teuing naon? legedap. Nah, itu ieu. Yo naon. Celengin kieu. Tapi eta jorang. Kalau asa dicapu euy. Balik deui kan. Eta jorang atuh. Da aya ewe naon? Everanda. Bener ya. Asa pernahnya ngobrol gitu. Anjing saha gitu. Di podcast lain meureun. Di dieu. Posisinya beda gitu. Teu bisa udur dari eta mah. Bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa. Misalkan numalkeun Di bolongan ieu. Ayo. asa beuki jelas. Lah. Tah kumaha Everana aya. Ya. Lagu aya ewe paksa geuning. Eta mah jorang tuh. Nah, Jorang tuh. ewe paksa mah kecuali ewe ikhlas. Ewe Rido dipaksa mah ulah. Ulahnya. Ewerana mah kan ngaran daerah sih ya. Ah iya emang. Aduh. Ah iya. Senjak. Nyawerana mah caket pasir heuceut. Pasir heuceut. Jadi pasir heuceut ewe urana. Lah ditunya kampung Susurayun. Eta jorangnya. Tos halatos yang ngahir ngatitipin. Capek. Kampung Buligir aya. Buligir. Aya di Jadi itu dipakainya mah Gunung Buligir. Nya aya. Ya Gunung Buligir. Arahna ka mana sih ngobrol itu? Berage da kieu we. Kacapruk. Oh, Jadi Capruk. kacapruk ka mana meni. Ngarona urang teh. Nya. Daripada Ayeuna keur usum maling euy. Heeh. Bener bener ya. Tadi di grup. Mun pan abi anu laporanna teh. Oh nya. sponsor. Cana hudud. Nah, aya. Ya mah asa nu peuting. Siga teh dieu. Kalau Kalau mana itu korek bisi orang era. Itu kan podcast batur. Rek udud, bingung bisi ngabala. Oh. Asbok namanya. Asbok mari gelut atuh. Asbak bos, tah. Bisin. Alah, ayeuna teh adon teh nuju libur heula nya syuting mah. Nya. nya. Itu ngobrol serius teh. Ah, ieu mah ka mana we kadang serius kadang leureui. Semi. Buat editor serius lah. Nuju libur. Libur kamari beres syuting urang teh. Lebar teh Layar lebar. Oh, nu kantos diobrolkeun ku Dado. Iya, Lawan mainna ieu babaturan maneh. Ya, api-api teh apa lebih teh mimiti nama. Main lah. Mana balas dendam bah? Ini jamu eta di awal. Main film layar lebar di PHN masih kena HNP preman pensiun kedua eta judulna teh The Tiger. The Tiger. Yang pada awalnya Pamacan. Oh, asal awal nama judulnya teh Pamacan. Pamacan kan karena Pamacan bisa berbentuk perguruan. Bisa kan tiap daerah aya pamacanan gitu. gitu. Jadi bukan asli Garut gitu. Ya, lain di Garut wae ya kan di Banten aya di mana tah bisa perguruan lah. Ya bisa dapat satu kelompoknya. Jadi di bahasa Thailand ke The Tiger. Eta mah. Lamun Thailand mah The Tiger. Berarti bahasa eta Eta mah Inggris. Oh, Inggris. Oh, ngarah ieu, ngarah go internasional. Nya. Kemarin festivalnya tadi mana? Arah ayeuna teh Festival, Jap Festival udah masuk, alhamdulillah kemarin buka stand juga di sana sambil sharing session bersama penulis terus sutradaranya sama bintang film aktor sama aktornya juga. Kemarin ya kemarin teh aktor teh.
Raja Mujakir. Ulah podcast ecep kesebut ya. Nah, saya tahu bonsai. Tentang kemaknya ngajaknya. Saya tahu. Bener. Saya tahu sih ngobrol di dia orang baralik. Aman aya hunter mah. Hunter jadi hunter saya tahu. Kamera itu nyian film lah. Seberapa bulan? 2 bulannya. Kemarin teh press nanti 3 bulan. 3 bulan. Agustus, bos. Itu ada orang makan maneh mas sebagai kru. Maneh orang mas sebulannya 2 bulan. 2 bulan. Kan press Jadi sebulan reading, orang piping segala rupa sebulan teh. Nah, Iya. kan kita beda level, Bro. Benar. Si aing masuk bener sih ya. Lain dia banyak hampura ya Bang. Pemain, kru beda level aja. Aing naon? Aing saha? Justru mun didinya mau aya nanya eta. Tah bener. Jadi teh promosi. Percuma aya The Tiger oge mun eueuh nu nonton. Tah eta justru penonton lebih enjoy. Lu? Tapi teh terugi nonton saurang mah. Terugi. Lain terugi teh untung. Ya awari 2 bulan lah. Tapi kan bersinambungan. Simbiosis mutualising. Mutualising. Aya pemain, aya kru, aya penonton. Bener teh. Aya ge podcast, aya nu podcast, aya nu nonton. Ieu sih nama tah. Tah. Ieu sakit kitu na. Bakal sakit kieu na we. Iya, bener terasa naon bieu teh kumaha? 2 bulan bieu teh. Tah sieun masa bak dibotakan ge teh. Sebaliknya batur mah jabrik. Eta kan sieun ge teh sapak dibotakan ge teh. Iya aing dibotakan teh gara-gara kali. Itu kata. Nya dah hayang we tapi beda atuh pakai beda. Berarti si syuting terus beres, Tiger ayeuna kangos non sebetulnya teh stripping ya mun ya teh sinetron lebet teh mun mangsa preman pensiun teh nya. Eta berarti nuju rehat heula. Ayeuna kegiatan ada do jeung baru juga kemarin berkegiatan. apa aja? Kemarin oprud-oprudan bersama Japcip Garut. Allah. Alhamdulillah. Tiap aya project rezekina bareng wae jeung si Ada. Nah, eta abi teh nu salutna teh. Ya sok katinggal teh sok duduan we gitu Ya siki kanyut gitu. Ya, jadi singkat cerita, aya batangna kamari pendek oge ricuh geuning. Tambah kacau anjing. Bieu teh hayang kilu ka dieu nya. lu cenah bete ngawasap tuh. Dalungit siki mana. Dalam gitu. Bagi bu gue gitu batang. Ngawasap itu kawan. Hangilu cenah. Kan kasus. Ya nah bet duaan we. Caritana ka preman pensiun duaan oge asalna. Iya. Saurang heula. Yang kemarin diceritakeun teh. Jadi awalnya tapi jeung si Adon urang. Nah, di kos-kosan. Jadi preman kosannya. Ya, Freddy preman di kosan. Goblok singkatan. Freddy preman. Bener. Salah. Di Terus pasar bisa namanya. Oh, bisa. Nah, di mana? Terus Heeh, soal Freddy nama kan teu penting. Eta na kumaha terusanana. alhamdulillah dulu teh jeung si Adon nya konten babarengan. Sare bareng oge. Takna ya aing modal. nyian lah konten duaan dan dititah ku si aya si Kunang pemain preman pensiun cuma jadi teko tapi gawe garap lah. Tah don casting sok cenah jeung preman pensiun anjing film naon curang teh nya datang nonton TV. Pan ada di preman obatnya. preman pensiun Obat kan. Mulaina. Nah, nanti ngajakan si si Dado, ayo orang casting, mau cenah urang mah cenanya. Bunga cak aing teh mentak bahasa eta mung jadi artis cak si Ripu si Garap Ahmad. Silangnya boro-boro rapinya acak-acakan we. Rapi Ahmad cenah. Terus akhirnya geus we buru-buru nyeun api-api we nya jadi preman kosan biasa. Majikan duit ka kosan teh. Padahal asli eta teh majikan. butuh. Heeh, tah geus dikirimkeun urang teh video teh nang. Da urang maksudnya Casting online berarti. maksudnya urang can nonton kumaha preman pensiun nya.
udah castingan berarti tentang preman saya udah pasti majek gue juga artinya Majek aja pemerkosaan. Cuman meureun hari majek mah. kita mah geus hobi Ya, jadi bakat. kamari teh nyeun casting teh malak dan pemerkosaan. balik sih ieu itu anjir Itu Nu hiji tukang ngadongeng, nu hiji serius. Teu sinkron geus ieu mah ke berpinggul omongan ya Tapi anehna teh ku babarengan wae gitu. Jadi kacanak dua nana gitu. ke bawah tah bodorna rek ini ke Bandung aya helm ngan hiji helm hiji. Sapake. henteu tah Bukan teh hiji pas rek kuduaan. ini aya Helm Gojek. tukang ojek online Lain ke kadinya. ini mah sakedeung cenah ka hareup Teu nginjeun. teu nginjeun di papnya Kaciri itu di ping nanti ge. Pinjem nanti kan tembok teh nginjemnya. Dijawab ke sekarang nya sok dong. Ayo dong dinit. Geus dijinan geus. Saek dinit. gitu itu kan poe Jumat inget kan nya poe Jumat Acan urang Jumat. teh jam Berkah teh nya. Aslina. jam 7 urang teh datang ke Bandung teh nepi kan itu artis unggul urang kan daerah cicing aing teh siga lapis Jangan sisi. Mimiti ka base camp jangan sisi di Cadon. Jeung adon teh. Aya teh sa Cesi. Kang Mus. Kang Wah, Evi. Murad anjing aing teh era pisan. urang dirinya cosplay jadi ieu lamat lancang gitu Ngarayap ka tembok. Lagi Jadi dijejuk. Sajijek. lain jadi Spider-Man. Kamari teh si ieu jadi lamat aja. Urang jadi cengungu. Ajijek ku Kang Murad. Anjing Kang Murad cai teh. Untungna teu pae. Saya juga ngomong. geus lah naik lah jam antep sih jam 4 jijik lah jam 4 teh lah naon teh iya tadi iya Ulah susah sisi. papi ulah susah sisi papi Dan salah apa tukang celep atuh. lah tek jam 5 Jam 5 sore. jam 5 sore ieu mah caing teh pasti ka bawah suku hungkul aing teh nya jadi kameo geus balik we ka Garut aing teh euy balik geus dado teh da geus nya tek rek nepi simpang limun anjing Simpang 5. Cimun mah disedot atuh. rek nepi ditelepon ku si Enang Jenggo cet emeh di mana don di Garut caing siapa syuting balik deui aing ke Bandung Simpang 5 teh. Di Simpang 5. karekek Karek ge. ditelepon Tah. Cengkat deui. Diuk deui heula. Udah capek. Kalau atuh cai ge da isu syutingna teh. Langsung ini. Terima heula masing-masing. My trip my papencar teh. Oh nya. Si mau Rensal, urang mau Ransel. Katakan beta. Eta gitu. Saha nu jadi sibutna eta? Hah? Saha nu jadi sibutna? Aja. jadi urang tiluan teh urang mah dikontak ku si Unang si Eje mah teh ku saha Datang we. jauh di Bandung Panggil. sia kenaon di dieu sia kenaon di dieu ternyata syuting oge si Eje Tapi kan aja mah di tukang Pepe. tukang Tukang ojek heula Henteu Pepe. Oh, Pepe heula eta. opa Tah di jalan yang si Adon, enitnya cari tanu kana motor. Tenenonet jing gituan. oh aing teh anjing jadi artis Efek teh backsound teh OP. bener Tetet kan bener mah gitu. ini masalah Urang geus ada Don ke bakal jadi artis pas datang urang tenenonet. anjing pas nepi lingkar nagreg dok cain teh lah da eta mah euy tukang ojek pengkolan Si Mas Pur eta mah. terus cenah aya RPP kumaha kela anjing bersih ngeula kieu teng teh neng jalan Teng nong. maksudnya sama kabawakeun ngomongna ada apa Di mana? Ruas. Penting sih ya. Nah, ayo cerita anu kamari cerita kan pakai kacamata hijau. mega ya ku nanti hari ku Dua nana. ku es Metallica anjing Anjing. cenah na TV make kacamata do cair Ku kira kusa. ku es Metallica main Wis Metallica.
Ini orang is Metallica. IG na follow is Metallica. Oh, siap. Ya. Bener langsung aja. Di kacamata. Jadi cain teh. Karena atah halilintar ge make kacamata syutingnya. Jeung si Agus Buta ge make kacamata. Oh, jeung Gus Miftah kacamata anjingnya. Ini kacamata hideung ceritanya. Tadi tisuan Itu yang berdua goblok. Aduh. Yuk, pantulnya kamera teh ka dieu. Jadi Bocor biar gaya. Gaya. Jadinya cari kan. Oh, gitu. Terus we panjang we di PP4, PP5, PP genap 7, 8 panjang. Insyaallah salapannya. Insyaallah salapan. OTW. Insyaallah lah. Gitu. Urang tah di PP8. Di PP8. Si Dado mamisah pindah ke Suparman Ribon. Oh, jadi Kang Double job heula. Dan ditanya ku Aris Nugraha teh ku Om Aris teh. Dado cenah udah kayak Raffi Ahmad nya syutingnya Bandung gawe. Cuman rezekinya belum. Anu sih mah di Suparman Ribon. Jadi manor. Tahu orang kamari film. Oh. Ieu ngakru. Oh, ya. Cenah mah bocoranna Aadon teh baheula teh pernah nyeun film tapi dibelikeun politik masih eta teh naon? Anjing. Zaman mah Dijual ka politik, cenah kumaha eta teh caritana dijual ka politik kumaha? Kerja mana ya? Ulang tahun Garut saminggu. Tah pertama kenal di Sidado urang teh. Eta teh. Ya hade pertanyaan anjir berisi ieu. Nah, kan di Garut teh keur aya kegiatan GCH. GCS. Garut Kreatif Society. So asik. Sosokan sana. Tah, urang teh kan hijrah mimiti kan digawe di Bandung urang. Hijrah, cuman hijrah lain. Hijrah deh ke Garut. Sia si Agus Miftah anjing jual agama wae. Hijrah lain online gitu. Oh, nya offline. Nah, kenal nyen film da si urang teh si Baharja cenah nyen film ieu hayu judulna Intan. Oh, judulna Intan. Urang si Dado jadi penjahat si ajaib di luar. Pek teh film jadi jo aya di Metro aing teh euy. Pek teh dijual ku si goblok eta Madura, anu budak Madura teh saha tuh. Si biri-biri. Si biri-birinya. Si biri-biri skudubiri. Dijual ke Biri-biri toilet dijual ke politik, dijual di dinya kacau. Jadi dipakai kepentingan politik Nya. gitu. Oh, lamun bebeja mah nya. Sok bae gitu. Asal aya we. We gratis-gratis. Cek kopi Jaya nya setengah gelas kayak Lah can aya kopi Jaya sih baheula. 2011 eta 2018 ya. Can aya. Masih kana dipelak eta nage. Tangkal kopi nage. Kenal di Sidado baheula teh pas film. Kami biti kenal kumaha? Sia kan bartender. Bartender. Oh nya bartender barista. Itu bartender ge. Ngara cek Itisari. Kenal teh ieu cenah bade naon cai teh pun aing galak naon anjing. Ieu anjing. Manya galak mas pisan beungeutna. Si ieu buk panjang. Oh panjang asli. Panjang buk urang. Buk panjang. Panjang anjing cai teh itu make fedora wae anjing. Kumis dikitu konten. Ganteng we. Anjing. Bade ngobrol kurang aja kan. Urang main film ieu aing hanes nyebut teh kelahiran tahun 85 si anjing. Ora teuing 93 atuh. Heeh, terkenal we. Terkenal maka tak gendong teh geuninnya. Ieu lah, istrinya teh karena deket-deket geus we aca aing teh. Dok, maneh megang aku salah siji akun paling ditaikeun. Bebarengan ka ayeuna. Nang goblokna si ieu dijual akun. Oh, nya cenah kamari ge itu aya bocoran teu oleh si ieu mah 5.000 cenah dijual wae cenah. 5.000 jual. 5.000 followers BT teh ya. Betutuit teh. Matak lamun bisnis mah saya nya. Bisnis nama urang mah di keur segede Yakult. Malah gue Yakult. Cintai ususmu, madog Yakult. Eta kumadogna ya Gusti.
Lah kerja di kopi shop urang kan aya ngaranna Leciakul. Urang teh ususnya ada nyangeyeng. Rek meuli. Sanes dugikeun ka ayeuna eta kitu teh. Alhamdulillah ayeuna geus lurus. Dari pake Nu ngadra. di dieu penting nyangeyeng teh. Nu di dieu nyangeyeng teh. Nah, jadi lurus. Jadi Sana ngeyeng di rongsek kosong cenah. cek dokter teh seueuran mami aku anjing cai teh sapoe 2.000 kali sabulan. Lumayan. Anjing 300.000. Sedangkan sehari kudu 3 kali. Ya Alah, anjing si cai teh 800. dokter atau selas yakul cai. Aku nu lain cai teh. Sana sabi mah salah obat. Nah, akhirnya urang gitu. Aya bato cintai usus bus. Madog yakul. Si gandul lirikna. Itu cerita. Eta perjalanan Perjalanan. si kenal jeung si goblok sih. Tadi mah aja ayeuna nu ngabedakeun tati saacan main PP jeung saenggeus main PP. Mun ada nu jadi beda misalnya aya orang luar teh pasti terkenal mah nya aya loba nu Jadi wabuh. star syndrome. Sok disebut ieu, sok disebut artis nu kitu geuningan. Gitu tah. Henteu justru orang mah anjing. Langsung ngaringkir sieun peta duit saya. Henteu. Teu maksudnya nya eta mah bonus sebenarnya. Ya, bonus da kana kena ka urang sebagai maksudnya dino karakter teh pasti jadi otang teh ya. Tapi yang ka ayeuna budak leutik di kalangan kolot nu rek geus maot nu rek maot. Tapi ka budak leutik kenal teh otang ka urang teh. Otang we nya. Otang sampai ka kamari main film. Urang teh jadi Batara otang ya. kukruk Di mana? Di Nutarang teh otak. Puskesmasnya. sehingga sih lamun main dino non dino Suparman Suparman paling ngaran karakter mah teu Mang Mandor hungkul. Lamun di PP mah cuy tah urang teh geunana teh kieu bos anjing. Anjing. Deuh gitu. Ari kolot bos, ari kolot mah nya bae nyebut ngaran. Ih budak satapa. Cuy ka mana anjing. Mang atuh gitu nya. Jadi disebut teh ngaran. Tapi Untung teh jolang makan gitu. biasa nama ancuy. Cuy ka mana? Aluh. Kan Sule oge sok digitukeun. Si Sule si Sule. Tak ada sopan hukum tapi kan baik. Karena panggung. kan baik goblok budak leutikna digubing. Oh kadir gini. Rek mana anjing. Lamun di keluarga aya perubahan teh misalnya. Anggar we keluarga mah urang opat. Anggar we opat tambahan. Sanes eta. Ini urang gitu. Anggar jadi Metallica. Anggar. Karena eta rada menarik nah euis Metallica eta disebutna. Cerita penasaran kene tadi. Karena resepna baheula wali. Neng itu atuh eta paling mana gaharna eta. Urang bieu ka dieu nyata lagu Wali. Wali udah mobil eta wali kabeh. Aing kan kemarin nyobaan. Cik lagu The Passport. Eueuh wali. Gua lagu nanti di paspor teh. Teuing Boy eta mah kitu-kitu oge band go internasional Asli, nah. The Passport atuh. Negeri wae nya. Aya hiji deui di NPWP. Aya jadi Eta mah syarat Facebook Pro. aya jadi decek Daun decek. cacek lah. SKCK. Jadi euis Metallica teh pada urang kan beuki band-band metal. Ngadengekeun Pantera, Metallica gitu kan, Slayer. Pasti nu urang sasapu kasangeunana cenah ieu lagu. Tadi kieu teh. Nepen ka eta nepen ka kan si mama jualan nasi uduk. Rodana teh euis nasi uduk euis Metallica. Di mana eta promosikeun? Di Cempaka Blok 5 gigireun tetangga Payayat. Asa keningan payayat daripada gerobak. Aku mah ngajelaskeun nya. Pokona mah di Cempaka Bidan Olis tah di dinya. Bidan Olis. Mun orang Bandung, mun orang Bandung, orang luar kota teu apal angkot nu ungu we nya. Masuk tah. Kayaknya bakal diarahkeun ke Cempaka. Bawa ka godong. Is Metallica nasi uduk is Metallica. Sabaraha bulan teh Bang teh sugan geus cager anger gitu. Urang di dieu capruk teh di imah mah anggar. Capruk. Cingeun. Aduh. Urang Terpercaya. Nah, cicingeun. saratokan. Sarabuta. Ulangnya Rek capruk teh digampang aku
sing jadi contoh. Urang can pernah ngadenge ketokan titit itu mah. Anjay. Tapi mudah-mudahan pernah. Sing ada mah di luar rumah wae, tara di rumah beneran. Gimana udah di silent. Aing mah tak teu ngadenge soal tokon teh naon. Si Uhan pamajikan aing, sian mah 1000-an. Aing lieu. Aing. Aing lieu. Token mah teu disada jempling. Yuk duk. Otak anjing yang Suara kalbu. Oh ngali, tidak tokan keur kade cenit, cenut cara gitu nya. Datang pasare di sini bobo di dadag dinya. Ah kenapa berisik? Token nepi ka dieu. aing ieu lamun di Longsen koang. Tiga puncak. Oh siangnya. Tapi seru rumah tangga itu nya. Nya. Nah eta berarti kan aya ari ada mah kan anaknya kita sabaraha kemarin teh si D Gendis. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Yang paling gede tirek. Tapi sakit gede macok kita mah. Ya, begitu nama. Kita berarti maksudnya teh nikah oge kan terus langkung lamiti 2 tahun setengah. Alhamdulillah. Nah, dan mah kan kakara Kayak 2 bulan atuh. Kayak 2 bulan atuh. dari bojo terus hamil sabaraha sih? 8 eta. Tenda 8. Genap. Genap. Win 2 bulan. Atos. Tidak dihitung. Asa ditoseran rek nyemes kali. Rek nyemes asa ditoseran. Ayeuna kan nuju isinya. Genep bulan. Oh, alhamdulillah. Ai Sunda mah nya keur hamil ge nuju ah. Nuju da cantik. Isi ah. Tak aja. Kosong kena ember mah. Bingung soknya. Coba orang Jakarta nuju naon. Lagi mah nya. Nah lagi. Lagi. Apa lo kate lagi? Ah lu mah. Ayeuna perubahan besar di hidup. Nyalah jadi orang Lebih semangat. Dari tingkat kebalegan teh kumaha? Tingkat kebalegan. Nya dan terus terangnya laki mah rata-rata kan gitu. Biasana mah mun bujang sok nya gitulah ngaraco gitu laki mah. Mun tos nikah biasana mah berkurang Aya acan 5% lah berkurang teh ya gitu. Ada mah nya aya sih baheula kan urang ulin penting wae. Ayeuna. Balik tuh jam 11, jam 12, Jam jam Teu anjing jam 2. ada terpercaya punya jam 11 nya ulah. Gojek ge masih berkeliaran Gojek. nya. Kabeh seneng ke subuh. Masa bujang teh terakhir teh aing teh begadang teh sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Semoga pamajikan teh jam 2:14 lah. Lumayan. Tapi begadang 45 menit. Di rumah aya. Di imah aya mah. Jadi urang nyeun kegiatan di imah, jadi ngajak babaturan babakaran di isuk-isuk we ngadu. Lalur. Sikatan saya terus aing isuk. Aduh, aing mah. Lumayan aya bahan konten. Heeh, konten tah pamajikan urang mah kan iya nya cek bahasa Yunani mah Halo Yunani. Introvert. Sami. introvert. Jadi mun aya nu nagih teh nyumput. Lain Sebenarnya introvert teh kitu. Alin mayar we eta malah teh. Kan maksudnya tara loba ngomong si wang mah nya pamajikan mah. Jadi mun eta babaturan teh sok nyumput terus eta mah nyumput modal. Ya, iya. Tak urang mah di jen konten. Jadi si Wan mah bener bawaan lahir bawaan bayi menurutnya beberes anjir. Jam 2 subuh beberes. Jam 3 subuh beberes isuk supaya jedur eta beberes. Cai teh bu beberes. Tapi ayeuna mah dibawakan konten gitu. Mana katen urang sapa ya? Hah, nah. Beberes di imah. Sok dijieun konten urang mah. Jadi si slogan teh beberes we haben. Alhamdulillah na Facebook teh loba nu nonton. Aing we dijungutan. Aing deui. Jeung konten. Jian bahan. Tapi orang melong si Adon ayeuna perubahanna drastis. Di naon? Oh, ini dari sudut pandang seorang sahabat. Sahabat atuh. Sahabat. Bersahabatan Bagai kebondon. Gitu tah. Jadi kan orang biasa nagog ya di hiji coffee shopnya.
Kopi Jaya. Biasana subuh dengdek gitu kan, subuh balik. Merong jam wae enak kikieuan. Nah, atuh di jam dah. Henteu aya make. Kemarin make jam 10:30. Biasa gimana subuh? Biasa. Cikun. Tetep aya kieu. Aya kode. Aya kode teh. Bisa balik. Dalam mun teu kieu mah bisa balik. Jadi orang teh jam 11 teh jam 10 balik lah ka imah. Balik ka 10. Jadi kieu balik. Ini berapa? Nyampernya Aslinya nyamper. Anjing di luar skrip. Nah, balik ka imah jam 10 jam 11 teh balik ka imah. Set. Bos biasa damai. Maksudnya apa masalah. Bu, orang jajan martabak jajan keluar dulunya si ibu teh set. Tuna kamar tuh kami toha aing ulin. Keur nyogok kan. Sing goreng. Ayeuna mah euy di batas euy. Komo ayeuna kan permisi. Iya benar. Harus di batas euy. Tapi memang sok jadi membatasi diri sendirinya. Oh. Iya. Tapi secara non sebetulnya teh Lisan. kenyamanan lah nanti nyaman keneh jadi nu ayeuna atau jadi nu sebelumnya. Ayeuna dicari. Ya mah Mun di pareuman heula kamerana ieu mah. tetep nu ayeuna. Tetep nu ayeuna. Ayeuna mah set isuk-isuk gugah do. Gugah set. Yang mam cenanya aduh. Kopi langsung kieu ku sia we. Atuh pamajikan urang metal sarua tatoan. Naboheul di dieu. Jadi safrekuensi we. Tato. Nabeung teh di dieu. Cupang sia. Cupang da eueuh nabeung. Beureum. Jadi kumaha Babi teh? Safrekuensi gitu Lah, di tatoan metal. Introvert unggul untuk Introvert safrekuensi. eta introvert tukul. Jadi Ya, si ketemu ekstrovert merenya. jadi si emang introspeksi. Suka infeksi. jadi pemajikan orang mah kudu siga rantang. Nah, mata. Di paredok lentang ngajawab gitu. Jawab. Lamun tadi tanya mangabad da bek kieu Jempe, cici. Jempe. Jadi Saya kudu lagi. diajak. Gitu. Nah, tapi melihat istrina ada doma sigana kebalikanana. Alhamdulillah. Kita Abi ulannya. mah mabok bareng. Anjing. Imah teh. Bareng. Balik sih yuk. Urang nu mabok, majikan deungeulan urang. Barang nginum nama. Urang nginum, majikan teh nginum deungeulan. Sarua sefrekuensi ya. Kamari ieu nyeun konten ngamerana istrina majikan kitu. Mun dicarekan. Bari jam motor Pemandangan kakana beungeut aja. Itu. Meureun jika sawah. Apa hanya kamu yang selalu ada dalam pandanganku? Iya. Ada bodoh wajib. Bodoh we cai teh. Konten Esenya estetik. pun Jadi ngegibah pamajikan itu. Tang emang unangnya pamajikan orang sok bisa yang apa? Apa cara introvert bisa? Heeh, ajakan ka dieu konten duaan. Saya teh mana mau ditanya Pak. Bakalan orang Iya, aing mah biru. Lempam jeung si Dado mah euy. Well bisa diarahkeun. Kieu nya konten lah ngarti. Mari ge titah nganyuk aku laku. unsur sesatan karena ngarahkeun Bisa. Tapi kan biasanya mah tara keduaan ya biasa mah sok tiluan. Bisa jeb. Cuma jeb. Jadi kurang. Oh si cebol. emang kan acan. Acan. Eta leutik-leutik duas anjir. Duda asem eta. Duda leutik-leutik eta teh duda. Apanya? Duda leutik-leutik eta mah sakti. Udah nanging geus sapantar. Sopan. Aslinya jagungan budakna. Heeh, pada jocok. Tumbuh namereun ke bawah sih eta mah. Kan bonsai. Jadi urang berteman dengan Bonsai bagara kabak atuh. anak-anak bonsai. Si Eje bonsai, Cebol saudara bonsai. Duda si cebol geus duda. Kan kitu rudat. Rudat kitu rudat. Si Cebol mah mun bobogohan teh bucin. Bucin. Tah kumaha?
Pino G. Bastian cai sakumaha bucin anya jeung Marcel Timothy. Kalau warna ge ngan hiji elek anjing cebol. Lamun aya perjanjian lamun hapus foto profil mayar 500.000 cenah ka jeung kabogohna teh. Saking bucina. Ngalaik foto awewe si cebol. Nu seksi Dikamplang ku si. Bucin. Kayak foto bo, nya saya tahu pokoknya bucin, cai itu saya tanya dari goblok kan saya duda. Tadi sekali bahkan pemajikan aja lagi bahkan pembantuan. Ya dari kia aja, lamun di obrolan kia pasti naon cik ngomongkeun batur. Lamun ngomongkeun diri sendiri mah. Wah hese. Sae we. Diri sendiri mah. Siga nu kasurupan. Nah, kasurupan diri sendiri mah teu bisa. So, ayo kasurupan diri sendiri. Kasurupan siluman, jadi ngobrol ke siluman. Kasurupan ku diri sendiri. Memasukkan diri sendiri ya. Jadi ngomongkeun batur teh leuwih renyah gitu. Iya benar. Nah pasti dan di lingkungan pasti ngomongkeun batur. Tah kan ini tongkrongan. Jadi tongkrongan mah ngomongkeun saha we? Tah enak urang ngomongkeun Gus Miftah. Nah, tapi benar. Itu di kamar itu kan kaganggu wae nya. Kaganggu. Jadi di sarua. Jadi gitu. Kaganggu wae men scroll teh. Gus Miftah. Gus Buntung. Tah ya Gus Buntung kunaon? Merkosa. Ayeuna teh geus nunggu kapalnya teh 17 make suku. Wah, 15 update. 15. Oh, 15 enak. Korbanna teh 15 orang. Edan. Di kumaha? Ieu tah dicapi. Aing urang makan kieu per poe. Aing ge hampurannya. Aing kalau rela lomba mit ami ya euy. Amit euy. Bingung. Aing aneh melong kasus da urang tara scroll Instagram da mah arah kuatan. Pamajikan apa teh cenah kasih Gus Buntung nu mana cik urang teh nya. Cik panggikeun aing sasalama. Aing mah aduh. Kasus teh nya kitu. Tapi dina update-an kan si eta bisa main drum suku teh masuk akal. Tam-tam. Gitar. Nah, eta ge make suku. Sing goreng lain sara drum. Sara sumut. Tuh, jadi ku ieu non sebutna teh nya nu diincerna teh kana ieu mental. Gitu. Jadi kumaha mental kumaha? Jadi manipulasi disebutna teh, manipulasi pikiran. Jadi model hipno deui meureun nya. Oh, siga hipnotis tapi hipnotis kan model tepak nu di maha aduh. Ieu sah Agus teh ieu teh. Demi Allah cenah duit sa-M teh ku abi kana aku laku. Bae abi na amit-amit mah. Aing urang mau ngomong euy seseni mah euy. Ang. Ya, jadi karena kekurangan eta jadi si otomatis kan ngebangun image ke orang-orang teh kan mal mungkinnya so orangnya pas sama ngedengar berita teh mungkinnya asa aneh tapi ternyata nu di eta teh cenah nyerang teh secara psikologis gitu jadi didekati si cewekna teh eta mau terjadi ya terjadi penganiayaan gitu teh dihipnotis menurutnya siga dihipnotis deh jadi si cewek teh diajakan ngobrol ngaku nama dia teh punya indera keenam jadi bisa apal perasaan si cewek teh kumaha terus naon geus terjadi ka manehna ujung-ujungna teh si cewek teh kudu nurut kana perkataan manehna gitu jadi lamun teu rek dibejakeun naon geus dilakukeun ku cewek teh rek dibejakeun ka orang tuana jadi curhat lah si awewena teh. Iya, curhat. Si cewek teh akhirnya mah model di non teh bawa motor. Si eta dibonceng si gitu kan. Si eta mau motor? Bukan, si korban. Si korban bawa motor teh. Kumaha mama. Si korban mau si Agus. Nya, Agus benar. Terus ka homestay. Anu non sebutna teh check in-na si korban, tapi mukakeun panto mah si Agus aing mau ngomong nemukakeun pandona nya ieu detail kronologina siga kitu nu terjadi teh gitu jadi aya istilah
ritual mandi wajib cenah sia kitu keur membersihkan dosa-dosa si korban segala gitu. Korbanna 15 iki. 15 Eta orang mana teh? Naonna? NTB, Utara. Tapi nama Bali, nama Dek naon sih? Kadek. Oh, kadek. Kata Sulu atuh. Tip dek. Tanya Agus eta, terus Agus eta anu kasiram kelasnya masalah donasi eta mah. Sukamarinya. Gusam ngajual agama. Gusam Sudin wae aing masalah. Gusam Sudin baheula nya. Yes, I do. Tukang SD aduh. Tapi ayeuna sih urang ningali di nu TikTok-nya. Pas ayeuna dakwah teh tukang es jadi loba sih euy. Tukang naon? Heeh nya. Heeh, tukang es jadi loba sih. Ngajakeun nonton teh kabeh tukang es. Apa pas Jindan gitu Habib Jindan gitu pas eta teh jadi tukang es teh loba aya 10 siki mangaronyok di hareup nyari eta teh ieu. Aing dicarekan. Emang euy mun aya di ieu nya dakwah akbar di alun-alun dagang es aing. Terus kikian we ngalawain. Naon si Ajek? Alhamdulillah. Oh, sakoba. Cadar kikit gitu anu ge keburu dibentar gelap. Ngomongin gitu Pak. Iya gitu ya. Tapi ieu teh fenomena unik di Indonesia juga meh. Lamun aya hiji kejadian, sok muncul kejadian sama nu patutur-tutur sia kitu. Kamari Agus sia kitu. Dulu berita naon teh pemerkosaan. Nah, sok muncul adon atau cek adado. Nah, fenomena soalnya selain sekali dua kali, sering bisa lamun aya berita-berita viral tentang suatu kasus pasti di belakang teh bakal muncul kasus sarua siga di Garut kitu. Stop kontak eta teh. Siga di Garut kitu kasusna. Dinu ribut kabeh. Aya loba Christian, Cebol, Yudhistira. Eta Tapi ribut. Jalmi asami ribut teh seueur. Sebalik dia kata gimana? Menurut mama iya. Menurut ilmu yang saya baca, di mana? Di koran. Macalah kasus atau terus eta mah kebetulan. Singkat padat dan kebetulan. Ya mungkin kebetulan we eta mah cek urang. Jadi meureun ieu meureunnya naon teh ngulik meureunnya batur jadi hayang apa oge gitu. Apakah nu lain teh jadi ka sugesti gitu lah ka sugesti. Jadi nurutan gitu eta mah siga anu nurutan siga nu latahnya kasusna teh kitu di sama apalagi kan zaman ayeuna zaman media sosial eta bikin ngaap nama jadi urang teh ketika kan di media sosial mah kitu ketika trafficna misalnya Agus pemerkosaan urang muka eta jadi kasus pemerkosaan teh bijil matak solusina naon ngaranna tong sarua siga urang dona hiji karena Agus teh aya Agus sedunia Asep sedunia aya. Agustus. Dado sedunia mah teh aya. Dado sedunia aya. Iji-iji na paling ngarenut unggul. Aduh, rame. Karena eta mah medenya pasaran Gus Miftah mah bukan nama aslinya Agus kan? Panggilan eta panggilan. Kan bedanya. Mun di urang mah cengnya. Bisa-bisana aku Gusna di sama gitu kan. Agus. Jadi lamun eta mah barunya ustad jadi di sana teh Gus lamun di pesantren ceng. Udah ustad aceng ya. Nya sama jeung ceng. Ceng di urang. Ka mana ceng? Adi haji. Abi lain aceng, abi lain haji. Nah, gitulah. Karena muka pabrik rata-ratanya do. Ceng sin. Ceng asin jeung Kiai Haji Tek Ate ku akal eta cacarios teh aslinya wah eta mah loba ieu na ge santrina bubaran santri teh sanes asugan teh urang pesantren outsourcing eta mah teu ngarango gamis aduh tapi di Sunda mah geuningan eta masih ngebahas tina nama eta mah kebetulannya Agus eta mah kebetulan tapi aya kepercayaan kieu geuningan di orang Sunda
lamun ngasih nama budak saha misalkan Susan teh gering budak teh ganti cenah khusus Santo kurangnya itu keleutik nerima kan sebutna teh temen kisah nyata teh true story oh benar sih kan urang teh ngaran teh Donna Wisnuwardana urang teh geringan wae cacingeun baratanya loba lah anjir siki kanyut gede sabelah geringan wae diganti cek ini urang teh ganti we cenah bubur bodas jeung bubur bayi urang beureum bubur bodas bubur beurem deui ganti naon cing teh mah urang teh keur leutik jadi topik hidayat anjing geuleuh cai teh mah bae dong jago pitah masih kena aya kepercayaan gitu. Apal urang baheula sarua kitu. Asli baheula ngaran saha? Junaidi. Henteu urang untungna teh kolot mempertahankan. Lamun teu mah urang ayeuna bakal ngaran jadi Robana. Robana. Asli na ieu terus story sarua. Tah urang teh cek aki teh Robana we da lain apa Verbo cenah. Oh, Verbo buat Kamisna. Tah urang teh keur aya misi ayeuna teh bantuan kamarane. Antara ngaganti ngaran si Cebol. Urang ganti buburnya pas nawe. Naon asa Si Rohmat. Meng aya sapaatna. Rohmat salamet kan banyak teh bisa. Rohmat salamet karituna cilaka. Tapi mending iya kan teu dipake deui nya. Robana. Heeh. Ngaran loba. Tapi da lahir saya teh Selasa euy. Teu naon soal eta mah. Salesma. Sok disebut-sebut aja di masjid Robana ya Robana datang loba nu ngadoakeun jadi teh suka jadi Robana datang aya naon bisa lain sia lain salah sia mah nya sok aya kepercayaan kitu nya tapi aya meureun aya nage masih aya keneh babaturan urang ya naon ngaranna teh mun cek urang mah ka pi adi ka pi lanceuk nu hiji teh geringan nu hiji ngaranna teh di Sidik Permana nu hiji Badru Kamaludin akhirna di ku akina teh ku akina teh geus tukeurkeun ngaranna jadi patuker ayeuna teh nu hiji Badru Kamaludin teh jadi nu ieu geringan situ na ayeuna coba jadi kalanceng nah gitu tukeran jeung inuna nu gering tukeran ka akina we mere ngaranna bikin cenah ka akina modar ya ini tong saya tuh nya kitunya Sunda mah euy aya bener di Sunda wae Papua aya Papua we aya ieu teh aya luas Papua lain di Sunda wae di Medan ge aya gitu oh nya ieu teh ngagibah sugan teh ngadongeng kan aya di Sunda mah bubur di Medan mah tuak anjing tuak berontak jeung tuak biasa ngobrolkeun karir tadi sapotong ge geus terus keluarga bieu babaturan ngaran mah segala dibahas ieu mah ayeuna rencana anjir urang pas bisaannya KB rencana keluarga kan ke depan aya project naon ada doa project naon rekna naonan gitu urang masih bingung soalnya kayak 2 bulan jeung urang pangangguran ayeuna kan kemarin film beres urang teh kegiatan paling naonnya ngajual moring bareng ayeuna mah oh nya sih jeung ngonten-ngonten lah society lah jeung salam interaksi susah happy bro monet itu susah da ningali batur mah nya ningali Dede Inu ningali saha heuh da maranehna kan followerna sloba like konsen dirinya deh haci oge teu kudu salam interaksi pasti aya duit teh soalna nontonna loba coba lamun pemula-pemula siga urang kan berat atuh ada dok mah ada dok abi mah tetep back to basic jadi pengusaha cireng beletak solusi jangar cireng beletak solusinya tah sabaraha cabang eta teh cireng karek hiji dua di kode mungkul acan sih tapi nyuplai ke coffee shop geus ada beberapa berarti perkembangan percirengan da hirup urang geus 50 tahunnya anu berkembang dengan baok
Eta aslinya mari bawa aing bulu bawa Sakitu pentas bala campur ka obrolan kumaha di geus ayam satengah nya sanes kurang Iya, entar setengah 11 anjing jam 8 Sia mah anjing elo ieu. bener ieu mah teh working Aing teh mah kali gamplang. iya tan leutik Lo mending pokoknya mending keun. leutik tah ya terakhir we ya kan sebagai aktor ya harapan perfilman Indonesia naon atuh sok Anjing jauh teuing. perfilman diri sendiri atau perfilman Facebook we atuh lah ada eta itu mungkin pernah masih jadi pertanyaannya. pemain pernah jadi kru harapan kedepannya seperti apa harapan kedepannya Ya, gara-gara mudah-mudahan aktor atau dua karena anak kan tuh. ada bocoran si pemain pensiun teh bakal syuting Aya lagi dari mudah-mudahan 9. perung jeung rezekina Amin. karena Adon Amin. sebentar lagi menghadapi lahiran saya menghadapi gendis mau gede gitu kan Aing mah menghadapi si cebol. lebih kepikiran daripada lahirannya siap fokus kan lahir tong kasih cebol tapi baik cebol Tapi kan lamun dinu ngomong ke syuting. Ngomong ke syuting mah kan ai wayang mah kumaha dalam. Tah selebihna nya kumaha dalam. ya Nya. mudah-mudahan perung jeung rezeki ya Tah gitu. ya mungkin bisi ya mah aya proyek-proyek atau PH lain yang mau Siapa kenal promosi? Iya, Bener. kebutuhan naon sih karakter. Oh, jadi babi Jadi bangke bisa. bisa Udah jadi monyet tanggesnya, pun binatang teh. Nah, cerita jadi monyet panggeus jadi naon deui itu babinsa saya temu kudu Gitu. Siap, Adon atau sikap gitu. lah sakitulah. Siap atuh. Hatur nuhun waktosnya ada doa. campur ka sampurna tata di luar oge sok penak deui urang ngobrol sisana make diobrolkeun ka balan campur Malah meresep kene di off air dah ngobrolna teh. Hanya aing sakroginya. bari pepeta Bang Malu jeung bari ejeng geler eta jadi mah kan kieu we gitu Wilujeng tebak deh Capruk Suna episode salajengna. Capruk Suna. capruk sudah Dah inget kan ya kan briefna gitu mun di akhir teh. Iya. Capruk Suna. capruk sudah Capruk Suna. capruk sudah Ngomong Suna. Teu aya 2. Gitu lain. Ngomong Suna. ngan aya di podcast gitu Assalamualaikum.